Sanyana Allah Maha Uninga kana eusi nu aya di jero hate. Cacak-cacak jero hate kanyahoan ku Gusti Allah atuh pabigoiri maola nyahona Allah kasalian jero hate mah leuwih utama. Artina anu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah boro-boro nanaon jero hate urang ge kanyahoan bae ku Gusti Allah. Urang kuari diuk di dieu hate urang keur ngadengekeun ngaji Allah nyahoeun Allah ngupingkeun. Lantaran Allah mah innallaha alimun biwatus sanyana Allah maha uninga ka jero hate urang. Matak openan jero hate urang. Openan ieu teh. Lamun urang nyeri mata gegeraan ka dokter, urang nyeri ceuli gegeraan ka dokter ka THT. Urang nyeri lambung gegeraan ka dokter dalem, kemudian dan lain sebagainya lah nyeri teh ka dokter. Teu kunaon atuh aya jero hate urang hasud bae teu pernah datang ka kiai. Ieu hate hasud bae heran aing mah yeuh. Si kiai eta budak-budak kok eta jadi loba nu ngajina ieu aing kolot-kolot nu ngaji sial meureunana diteluh ku aing. Panyakit eta nu kos kitu teh. Ieu kudu kumaha ieu hate ieu. Ketika orang ngaji, ketika orang naon aya hayang ka alemna kok lain kuno nyieuna endahan hayang ka alam ku makhlukna panyakit. Panyakit teh ria ngaranna. Ketika orang asa aing kagak aya di aing, ilmu aya di aing, segala aya di aing, panyakit hate ujub teh ngaranna. Dah, ku aing dibeli jeung hulu sia, takabur teh ngaranna. Eta penyakit-penyakit hate, masya Allah, luar biasa. Ngaleungitkeun anak, babarian kena luka, bawa ke dokter, panasilinan, langsung cageut. Tapi ieu penyakit hate mah baduh, riah hete jasa. Kemudian ujub, takabur, komo tama cinta dunia. Nah iyalah urang teh ku sebab poho. Antak sih hade hate urang dideulekeun ku Gusti Allah ketika nimbang Allah neulekeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urang dideuleu. Bisa jasa urang-urangan timbangan, bisa jasa urang teh korupsi timbangan. Itu kene waktu, itu kene di pemerintahan. Ieu teh hak batur sabenerna mah bisa jasa ku aing, da aing mah kepala pimprona dan lain sebagainya. Eta teh bisa, tapi Allah neulekeun tah berjuang urang ku sebab teu korupsi eta nu bakal nambahan timbangan kabagusan. Nu mantap lamun urang cicing di pemerintahan aja urang jujur, sorgana ka teu lapan, teu heula ka sorgana. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan di akhirat. Saat payung naon? Payung aras. Saha di antarana? Al-imamul adil. Tanggeulana ka sorga bari dipayungan ku aras Allah lurah nu jujur, RT nu jujur, camat nu jujur. Atuh eta lurah teh gadadahan rakyatna, hoi Pak Haji, ayo ka sorga. Rah, kok bisa teh heula aing mah pan jujur jadi lurahna. Beres aing mah, matak deui aing mah diintegrasi ieu ku malaikat aing mah beres. Eta pan eta aya ieu amat, yeuh aras nyuhan aing. Jadi lurah teh heula ninggalkeun kiai jeung ustad. Podol sero moal sana. Cerita Al-Imamul Adil, camat ninggalkeun rakyatna, bupati ngadadahan rakyatna, komo presiden mah diiring ku malaikat. Sabatun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan ku aras Allah. Di satu payung lantaran produksi payung, boro-boro produksi payung egal ge eueuh. Sepotek payung sanu nyeun pabrik Korea lagi baralik ala lajur. Ka ieu tapi aya payung Allah. Tengetkeun ieu sab'atun yuzilluhumullah bakal dipayungan ku payung aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh di poean nu boga payung kecuali Allah. Saha? Nu nomor kahiji al-imamul adil. Pait adil teh. Jadi pemimpin adil teh pait. Boro-boro di kelurahan, boro-boro di kecamatan, boro-boro di kabupaten. Jadi ustad ge, jadi ustad. Nyana kita ngabagikeun sholawat anu Pak, dikorupsi ku ustad. Di Cikupang mah dikorupsi, kita dibagikeun di ka ditu, dicekel ku nyana, diasukeun ka dieu. Aju ngarembet ka Cilongok we, aya di Cilongok ge hiji. Tapi Cilongok gandul lain di dieu.
Eta korupsi mah jalan bae di mana aja. Nah bagikan berkat gitu kayak biasa nu ieu ka ditu nu ieu ka dieu kain sama ka dieu. Jadi dah eta teh karena korupsi hese jasa yang jujur jeung adil teh. Nu mantat cirina jelema jujur jeung adil cak Kangjeng Nabi hiji bae. Naon dituturkeun ku umat eta jelema jujur. Lamun teu dituturkeun ku umat eta jelema teh jujur kajen ku umat. Kajen zahirna hebat, batinna teh jujur. Asal teu dituturkeun ku umat, mun kiai teh jujur, mun teu dituturkeun ku umatna. Lamun pamarentah teh jujur. Sirina kos kitu bae. Nu mantak pang gede-gedena dosa imam anu teu dipake karesep ku makmum. Lamun aya hiji imam makmum teresepeun, eta teh jujur jero hatena, maninggulah jadi imam. Haram jadi imamna ceuk ahli tasawuf. Sanajan babacaanna bagus, makmum armungeun di imaman ku eta maninggulah jadi imam. Eta teh kos kitu teh nandakeun batinna teh teu bagus, urang teu bisa nyeleukana batinna da lain wali. Tapi aya cirina teh Kangjeng Nabi asal imam dipake karesep ku makmum eta jujur. Asal imam teh dipake karesep ku makmum eta adalah teu jujur. Ta ieu teh imamul adil, ieu yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. Dan mentek ge sing hade wattaqullah kudu sieun maraneh kabeh ka Allah lantaran Allah mah innallaha alimum bizatis sudur. Allah nyahueun ka jero hate urang, cacakan ka jero hate nyaho atuh komo di luarin hate mah mata urang neuleuh awewe atuh urang ge nyaho atuh komo Allah. Babaturan urang ge nyahoeun babaturan mata sia tolol. Ulah ku Allah ku babaturan bae dideuleukeun. Sia jelalatan mata-mata. Itu berarti sih lain gitu ya asana beda jeung nu di imah. Eta batak bae ge mata. Yeuh naon karang-karana tual toel curug urang. Tual toel. Justru ada unu nyahoeun gitu. Allah nyahoeun. Boro-boro Allah babaturan ge nyahoeun. Tapi hate bapan babaturan mah teu nyahoeun. Malaikat gitu nyahoeun ka jero hate malaikat. Malaikat teu nyahoeun ka jero hate iwal hiji. Allah Subhanahu wa ta'ala mantak engke di akhirat aya nu ditimbang amal kagetkeun jasa malaikat. Bagus jasa. Datang ka ieu kabagusan eta teh mentong. Kontreng. Malaikat itu haramat bagus. Bareng dideuleu salatna jangan zuhur doang, palingnya make sunah ge biasa-biasa bae. Penting tahajud jangan 2 rakaat. Suratna mah kos kitu, sedekahna jangan saeutik jasa. Hajina kitu keneh. Ya ieu mah saeutik ieu tulisanna tapi barang ditimbang kontreng. Beak kabeh adak tadi mun aya keneh mah ka dieu tah. Ih hebat amat ieu. Amal naon ieu usul ka Gusti Allah Gusti. Ja'ai dina buku nama malaikat hafazah ieu kencakatuhu raqib jeung atid. Eta teh aya ngan sakitu kitu jagan sakieu ieu amal naon nu mawa bagus. Cak Allah sia mah teu nyaho malaikat nyana pernapasna selalu zikir ka aing. Sia teu nyaho Allah lempangna Allah diukna Allah inget ka aing selalu. Sia nu nyaho mantak geus mah sorgakeun. Malaikat ge kageteun teu nyahoeun lantaran malaikat mah ngan saukur nulisan ge aing ngaji tulisan. Mata neuleuh awe tulis. Eta we kos kitu tah. Balik ngaji nyana teu boncengan aya rangdang ora dibonceng. Tadi tulis aku malaikat aya tah. Aya ke janjian eta minggu hareup janjian atuh. Teh biasa teh aki-aki ongkoh kitu ongkoh ditolol tah aki-aki. Kok cenah kieu nyahoan bae nyaho deui jabikangna bebeja ka aing. Balik ngaji dibonteng cenah ku Ki Haji. Ki Haji ada orang mana? Eta dirahasiakeun. Aduh masyaallah Gusti. Tah ieu siga de Allah mah nyahoeun jasa ka jero hate urang. Nu matak pa bisa-bisa geura ngulinkeun hate mah urang pa bisa-bisa. Abeh begitu ditimbang tak urang teh bagus. Hasud teh hasud urusan hate. Salat mah bagus, zakat mah bagus, tapi urang boga hasud tep jadi jore jasa. Rugi jasa mana tertabat Quran mah sababaraha kali tapi hasud. Ngarusak ana segala rupa. Lantaran riya tuhbitul amal. Hasud tuhbitul amal. Ngalebur kana amal. Urang boga riya, amal hancur. Urang boga hasud, amal hancur. Maca Quran tinggal maca Quran, dikiaikeun tinggal dikiaikeun, tapi di jero hate urang aya hasud jeung aya riaan tah eta nu bakal ngarusak mah. Cak malaikat sakieu bagusna ieu amal zahirna mah syariatna bapan ieu jore Gusti aya naonan ieu? Hatena hasud nyana teu rapih jeung kiai deui.
Nyana mun aya kiai anu embung nyana mah di riungan teh hayang aing mah kabangi jeung kiai eta mah geus embung mah aing apa kana mah datang ka pae ta eta teh naon teh hikdu ta penyakit eta tah penyakit eta nu teu leungit datang ka bawah pae nu mantak ge maningan ngadoa ka Gusti abdi mah maot teh hayang ulah aya ria Gusti cabut ieu ria Gusti pae mah abdi hayang ulah aya hasud atuh menta ka Gusti Allah ieu aya naon jero hate hasud bae ieu aya naon ujub bae ya aya naonan jero hate Gusti menta ka Gusti atuh sebab jelema hasud mah beda kadeleuna hasem mun kapanggih teh alabatan tai ucing hasem hasud eta ih sanajan udang-udangna gede sanajan nyana teh hebat jasa amalna jelema hasud mah katara bae katara lantaran aya korena tak eta ditimbang amal sakitu hebatna nyana jadi kiai mun kiai teh mah jadi pamimpin mun pamimpin teh mah jadi kokolot mun kokolot teh mah aya bae hasud timbang eta amalna lebur kabeh neraka naudzubillah min dari ieu hate kan mantak aya we metodena cara ngabersihan hate urusanna ruhani ieu lah ahli batin disebut ahli tasawuf nu norekat tasawuf doang teu norekat paring bisa ngaharamkeun sapeker jelema tasawuf doang teu norekat haram teh sapeker haram sasalaman jeung nu make sapeker haram mun aya masjid aya sapekeran ulah salat di dinya kitab mana nu nitah kos kitu tolol kaita ngaranna tasawuf eje nu kos kitu teu boga guru teh tasawuf kos kitu mah teu boga guru nu ngaharam-haramkeun sapeker eueuh ti ditu da sama sekali urusan tasawuf urusan masing-masing lamun dek make syariat atuh meureunana kudu make dalil syar'i. Sedangkan dalil syar'i mah sapira alat mah kumaha malutna. Lamun dibawa ka ilmu tasawuf urusanna masing-masing pribadi. Jadi jalan atuh kos kitu mah. Jang diharamkeun jalan. Naon bedana sapeker mah jeung kacamata, naon bedana jeung mobil, naon bedana jeung bakiak, naon bedana jeung golok kitu bae tah mah. Geus lamun teh mah jelema tasawuf teu norekat bakal ngaharamkeun sapeker. Haram cak ngana teh. Atuh eta di Mekah make sapeker. Hese teh kos kitu ngantak mambus. Eta paling kos kitu. Asal aya masih ada sapekeran haram budak kadinya kecuali ngiuhan pakai HS naon teh. Pantolo eta kos kitu. Jadi keluar tina aturanana tah lamun tasawuf bari torek sebab tasawuf mah baju. Torekat teruhna kakarak didinya bakal utar atur ngatur make latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhbal latifatul nafas latifatul qalb tina latifatul qalbi teh di dieu teh aya panyakit di dieu teh tah tina latifatul ruh sarua bae tina latifatul sir sarua bae latifatul akhbal khofi dan lain sebagainya. Lamun teh handapun bujal kaluhur ka dieu karana latifatun nafsi. Eta teh latifatun nafsi teh nafsul ammaratu bisu. Panyakitna teh eta aya sabaraha? Hiji bukhlu, dua hasud, tilu ria, opat ujub. Eta teh ti dieu kaluhur ka dieu. Al bukhlu al hirsu wal hasud wal jahlu wal kibru terus wal godob teh ti dieu. Eta ngarahan eta bae ge terus ku urang di zikiran teh kebal plas bae urang ngeunaheun masyaallah nikmat plong bae neuleuh jelema teh damai bae urusan pagaweannyana wal quru ni'matallahi alaikum wahai para mukminin sing aringet maraneh kabeh kana nikmat Allah nu geus dibikeun ka aranjeun kabeh. Tinimiti nikmat leutik datang ka nikmat nu gede. Nikmat leutik bae nikmat awak, nikmat mata, nikmat ceuli, nikmat irung. Urang bisa bentak ningali dunia, nikmat leutik. Urang bisa ngajenge suara-suara nu merdu jeung nu teu merdu, ngeunaheun jeung nu teu ngeunaheun. Nikmat leutik. Urang bisa ngabar nu seungit jeung nu bau, nikmat anu luar biasa. Leutik sama nikmat eta mah. Bisa nyisipan leta urang teh nu asin, nu amis, nu peuh, pahit dan lain sebagainya. Nikmat sehat, nikmat leutik, nikmat dunia mah komo. Kamari ieu urang teu boga motor, kuari boga nikmat lah ceuhieu tama nikmat.
Kamari ieu mah urang teu boga mobil, kuari boga mobil. Ha, tamat. Naon kanu pangleutikna ti ceuhil teh. Tuma, tamat tuma. Leutik. Kuari boga pabrik, urang teh boga pabrik, boga perusahaan. Nikmat eta teh lah, nikmat lage. Leutik deui. Tibatan kuman, masih kena gedean kuman jeung eta. Eueuh, nanaonan taman nikmat eta mah. Kadeleuna nikmat dunia leutik teh ketika tsunami. Dia oyang-oyang ku Allah, dibeakeun ku Allah. Taneuhna jadi hancur, bumina jadi acak-acakan, bangunanna runtuh, jelema nguambang. Urang neuleuh di dinya, eueuh nanaonan geuning. Eta taneuh nu kamari diperebutkeun eta bangunan nu dibangun miliaran, perusahaan dan lain sebagainya. Ya kendaraan jeung jelema-jelemana eueuh nilaina naon. Digempakeun ku Allah, dak hancur. Leutik jasa. Nu kamari neanganana urang datang ka teu salat acan, kuari ambruk beak ku angin, beak ku gempa, nilaina leutik jasa. Karasa nilaina gede teh ku nafsu. Urang bisa naik mobil, bisa ke kota, bisa ke mana bae, bisa ngajak dan lain sebagainya. Bahkan paling istimewa mah bisa ngajak si doi. Saya sekarang rasaan urang mah nikmat anu pohara atuh leutik asa eta. Sok geura urang mawa ka Bogor, naik ke puncak atau ke Bali, tengah jalan tabrakan, blanger, gepeng. Dulurna ngarasakeun nanaonan eta dunia, dirina ge nanaonan. Leutik teh dunia pas kitu teh gedena pas kitu teh ku nafsu. Tah leutik teh mah. Tapi ieu teh kudu diinget eta teh pamere Allah. Lantaran lain nu henteu bisa salat ku sebab henteu boga duit. Diajakan salat sia atuh salat itu ke masjid moal ka salat aing mah. Punang kitu mikiran hayang boga poswan. Ambo jadi salah salelecan boga poswan mah moal. Pokona moal salat bae gitu. Barang geus gopoe sia salat bari mah boga aing mau keton nang di matung redit. Aya jelema nu teu bisaeun salat lamun teu boga duit aya. Uyangeun bangunanna di imah teh ngelentuk bae diajak ngaji gembong boro-boro ngaji aing. Kurang gitu teu boga duit. Jadi nyana mah bisa na ngaji boga duit, bisa na salat boga duit mun teu boga bae tilok salat. Eta aya tah hamba Allah nu kos kitu tah. Di dia ge loba sana. Luatak sanajan eta nikmat leutik, tapi paedahna jang gede eta horeng. Tak wayana sakitu Allah ka nikmat nu leutik ge sok ingetkeun ku maneh. Da maneh teh pan dibere mata, dibere ceuli. Inget kana nikmat berarti inget kanu merena. Inget kana nikmat mah inget kanu merena. Beuh ieu mata luar biasa ngeunaheun amat aing beuntak setengah dunia kadeuleu. Inget urang nang di saha ieu mata nang di Allah. Inget sing hade nikmat mata sanajan leutik tapi inget kanu merena. Awas, ceuli ge sarua bae. Kitu keneh. Ieu aing kuari mah boga kendaraan, boga imah, boga perusahaan, jagening turunan aing mah ti dituna turunan ningrat jeung sugih, tapi kersaning Gusti aing kuari mah boga laluasa ieu. Ingat kana nikmat pamerena tah eta teh inget kanu merena. Inget kanu merena lain masyaallah lain. Alhamdulillah bari teu salat lain kos kitu. Eta pan sok loba ngomong kos kitu alhamdulillah jasa cenah kuari-kuari mah kamari mah hararese jasa meuli susu ge wararese cek cenah. Tapi kuari alhamdulillah kendaraan ti sepeda datang ke mobil aya, imah atuh alhamdulillah serba. Geus pokona mah geus alhamdulillah geus pokona mah. Tapi giliran azan reup hees. Tol sama. Tah eta teh lain alhamdulillah bebeneran kos kitu mah kamuflase bohong sama nipu sama. Alhamdulillah nipu na kos kitu. Kita mun aya jelema nu sugih ngomong alhamdulillah tapi teu salat teu ngaji, penipu kelas kakap katanya. Inget kana nikmat mah alhamdulillah kemudian inget kana merena. Tuh gitu. Nanti aya hiji waliullah ibadah 60 tahun di duniana. Eueuh bae per detik anu henteu inget ka Gusti Allah. Eueuh 60 tahun nyana ibadah. Datang ka pindah imahna.
Tinu rame kanu sepi pindah kanu sepi jasa, sanggeusap pindah kanu sepi jasa, pindah ka leuweung. Geus sasaha bae nganjing Allah doang ku hayang ikhlas. Sanggeusna di jero leuweung dak dumadakan deui gunung. Tah ieu gunung teh ki turun tuh. Sanggeusna runtuh blek limpah ka daerah tempatnya nasalah teh katutupan jadi geus teu kadeuleuk ku sasaha. Tapi di jerona ngaguha jadi nya di leuweung nya katutupan ku batu-batu jadi guha beuki teu kadeulean ku sasaha. Wah caknya dan nikmat ke ibadah 60 tahun teu pernah sadetik poho ka Gusti Allah salat deui nya puasa bae nya wiridan bae. Kasimpulanna mah nyana paeh bae. Sanggeus maot cek Gusti Allah wahai malaikat hamba aing we eta mah langsung ka sorgakeun bae lantaran geus bagus jasad. Begitu deuk dikasorgakeun mama punten ieu mah langkung ka sorga bae teu kudu ditimbang-timbang deui. Cek jangan teu bisa. Tetep kudu ditimbang bae lantaran kula mah ka sorga teh hayang kumbung ku rahmat Allah ku pagawean kula. Ieu mah geus tinggal ka sorga doang pan meureun. Nu mantak ibadah ge hayang ka sorga. Iya hayang ka sorgana mah ngan hayang nyaho sakumaha eta kahebatan ibadah kula. Kula mah hayang nyaho kahebatan ibadah kula lantaran 60 tahun. Sadetik ge anu teu dipake ibadah ka Gusti. Maka kula mah hayang ditimbang, hayang nyaho bae coba. Bedakeun ka Gusti Allah. Aduh, cek malaikat ieu sombong amat sih. Ya ge sok sombong mah pelimbah. Kan ieu mah kiai sombong. Nah, cek Allah teh timbang atuh coba malaikat nya hayang ditimbang. Timbang. Asuh nyana geus asa aing bae di hadiranku sakitu triliunan manusia. Asa aing. Begitu ditimbang malaikat timbangna ulah jeung nanaon jeung nikmat mata bae nu leutik. Jeung nikmat mata bae coba salil 60 tahun. Ditimbang jeung mata teh amalnya anu 60 tahun ditimbang jeung nikmat mata nu leutik eta jorena luar biasa. Oh nanaonan. Cek malaikat geus kieu kumaha? Neraka atuh cek Allah. Ka nerakakeun. Cek yeuna ke heula Kok jadi neraka ya? Oh jelema surah kabeh. Nu tadi nu asa aing teh ibadah panghebat-hebatna 60 tahun teu aya sadetik. Poho ka Gusti Allah. Nah ieu begitu jana keukeul aya ditimbang kuduna mah geus nikmat jasa pada eta teu ditimbang ge sorga. Alhamdulillah ngan nya mah hayang ngabuktikeun. Begitu ditimbang encan jeung ceuli, encan jeung irung, encan jeung bibir, encan jeung naon-naon, kakarak jeung nikmat mata doang ge, jeung nikmat mata geus eleh eta ibadah. Atuh komo meureunna urang bojong mah. Nu ibadahna api lain bae. Boro-boro 60 tahun teu inget bae ka Allah, nya mah keur salat ge teu inget ka Allah. Inget ka sendal bae. Apa? Atuh komo jeung eta beureunan masyaallah gitu naonan. Gitu naon da akhirna ya keputusan malaikat ieu mah bapak kudu ka neraka lantaran boro-boro jeung naon dibandingkeun jeung nikmat mata ge ieu masih kene eleh jasa. Mohon maaf gitu ka Gusti Allah. Ai kudu dikanarakakeun waktu baumanya jadi. Coba atuh geus kieu kumaha? Laporan deui ka Allah neraka. Tetep ka neraka bae. Nyana kokosedan mung jak ya nambung ka neraka mung. Mung ka neraka kula mah ieu kajen teh geus dua Allah bae. Amal abdi ulah dianggap tapi abdi mah menta gedena hampura Gusti bae. Amal abdi teh mah naon teu aya sabakatul acan. Abdi mah hayang pangampura Gusti bae ceurik datang ka kokoseran. Eta mah cek malaikat teh bodoh teh mah urusan Bapa jeung Allah kula mung laporan enggak ditu. Aduh. Jangan panglapor ke. Sanggeus kokosehan terus janana ceurik marasan lagi. Luar biasa. Kakarak cak Allah ulah coba-coba ngitung-ngitung nikmati aing. Hajudeuk dibandingkeun jeung amal ari sia eta bisana wudu teh make naon? Make mata. Mun mata sia teu beuntak deuk wudu ka mana? Encan sia eta salat boga tanaga ti sapan ti aing. Aing ngajadikeun sia sahapan aing. Sia mun ditanya ti eueuh ka aya nang sa? Nang Gusti.
Eta bisa lempang nangsa nang Gusti, bisa sujud ka aing nangsa nang Gusti, bisa inget bae ka aing per detik nangsa nang Gusti. Wari kula dek dibanding-banding atuh jeung nikmati aing. Gusti. Ampura. Ampura ya magasi maaf na deh. Ya guys, cak Allah teh geus kasorgakeun ngan panghandap-handapna. Bongan ayat sombongan seetik. Ya anda pengen nama bila perlu udah diasupin ka jero di luar bae. Kajeun cak di luar daripada ka neraka. Mendingan di palataran sorga. Kayak kita datang ke palataran ngintip-ngintip. Akhirnya dikasorgakeun oge. Teh urang ieu bisa ngaji ke ulah senang urang. Ulah senang urang ieu teh. Masya Allah lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah. Ieu teh moal bisa datang ka dieu. Jasa najan gararaga ge kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae. Nang saha eta? Nang Allah, masyaallah karim. Teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin. Teu ngajamin boga duit boga kendaraan ngaji teu ngajamin. Berarti menang Allah hakikatna mah tah. Lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjaranna. Mun asak lain bae teu jadi ganjaran. Mantap datang ka imana sia teu ngajinya. Cerai hirup mah kan teu menang ganjaran. Teu menang ganjaran. Cerai hirup mah we dagang-dagang, we ngaji-ngaji. Pan eta sombong ngaranna cak Allah beu asa nang sia burung bugu nang aing. Teu menang ganjaran. Mantap ajeuna maka ditu nu teu menang ganjaran teu ngomong kitu. Ya kuat sia bae, sia aing. Kabelah itu nama, atuh sia teu ngaji aing teu ngaji. Tungtung nama saruana. Daya kakarak nikmat nuletik, ingat karena nikmat Allah nuletik, awas lain berarti maca alhamdulillah, laksanakeun coba. Tina pemberian nikmat ingat kan numerena. Aing teh dibere nikmat ku Gusti Allah. Batur mah teu sakieu diberena. Aing ingat ka Gusti Allah. Ingat ka Gusti Allah berarti nuturkeun parentahanana ngajauhan larangan. Nah. Can sakumaha tamah. Tapi lu dijelaskan di dia wal kuru nikmat Allah. Eling baraneh kabeh kana nikmat Allah. Sakumaha tadi nikmat duniawi. Nu hubunganana jeung awak, ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare, ngeunah jima. Tapi eta mah eueuh nanaonan. Kadua nikmat ruhani, wudu ruhani urang jadi bangga, jadi senang, jadi tentrem. Salat ruhani urang jadi tenang. Di mana ayana ketenangan inqiyadna nurut ka Gusti Allah. Cak Allah teh aing maneuleus sia teh lain naonan neuleun nurutna doang sakitu keur tunduhna salat ta eta nu ku aing di dieu. Aing mah lain naonna urusan khusus jeung teu khusus teh mah urusan sia teh mah kajeun teh mah. Jah hese meureun sia teh nya. Khusus urusanna pabeuleut di pabrik teh di kantor teh di sawah teh home industri teh dan lain sebagainya. Tah ieu mah aing mah nurut da nya sia nurutna ka aing eta sakitu keur pinuh ku lem leungeun sia ngadenge suara azan. Masyaallah cak Allah teh cak Allah sia ku nurut-nurutna kokobok mandi tah eta aing neuleuh etana doang. Tah eta tetak da pas kituna tah nikmat beuh sakitu keur sibukna di pasar tapi ngadenge suara azan. Pan sia terus bae lumpat. Ngajauhan masjid. Ya Allah ya Rabbi. Tak aing greget tak sia teh eta tah. Tapi haju sia eureun lalah loba mah loba bae mun diteruskeun moal beres ieu maka jeung kumaha ge bener aya kauntungan mah ngan aing rugi di hareupeun Allah tunda heula bila perlu gantian heula jeung pamajikan jabutuh ku dunia atawa jeung anak abah mah deuk ka masjid heula tah aing neuleuh kituna tah ka sia tah resep. Ayo husuna mah eueuh sabasa kali. Jadi masjid ge salat Allahu Akbar ingat bae timbangan budak beres tah henteu teh sih. Dan aing nurut da doang cak Allah. Pada teh ruhani urang jembar eta. Ruhani teh ku sakitu teh jembar. Masya Allah aya nurut inqiyata Allah teh deuleuh inqiyat da doang. Deuleuh inqiyat da nurut teh eta kajembaran ruhani. Mantap ulah suuzon ka jelema anu salat, ulah suuzon. Salat teh dek husu dek teh husu pokona asalnya daek salat eta teh penghuni surga bae geus. Ya kitu teh lantaran nurut jan eta nurutna doang. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun bae coba keur nimbang teh kadenge suara azan geus neuleuh deui nyana teu kaburu aya berjamaah mah geus jam 1 jam 2. Mun diteruskeun bae moal beres ya. Ditinggalkeun endek teu berat kumatan ninggalkeun etana cak Allah sia. Terang berarti sia eta jeung timbangan.
Tata dulu tak. Orang keur ngojek, tutut menang sewa deh. Wong azan maghrib. Allahu akbar. Naleun jamnya nang aduh maghrib sewa mojeuna loba jaga. Bulak-balik deh. Deuh, batur geus baralik di masjidnya dan can salat keneh bae. Cek nyana teh aing moal eureun ieu lamun nuturkeun sewa bae mah bodoh tah malah aing sewa tinggal sewa lah aing dekat ieu lah kokobok geuleuh ngala wudu Allahu akbar cak Allah aing neuleun nurutna sia ka aing. Tane taruhani urang Jembar ku sakitu bae. Ngojek masih kene salat. Masyaallah pada teh hebat jasa. Panu jorenya mah nya ngojek nya meunang nini nya teu salah. Teu salah, bau dapat kage geus bau hasem. Atuh sapira nya nama nyelpah bae. Aduh cek deui aing ngojek kos kieu jasa ieu. Nya meunang nini nya saparapat deui ka imahna betus. Nya teu salat. Geus sama pahala jasa teh rugina deui. Coba orang yang ngojek nya meunang si mbak urang Lampung susuna notot teh apaan. Menang deui. Hah cek nya teh ieu kos kieu bae mah aing mending salat heula. Salat heula eta untung 12. Atuh eta kos kitu tah. Cak Allah aing neuleun sia nurutna doang aing resep jasa ka sia. Eta ieu keur carita ruhani urang pan bungah jasa. Bungah jasa ta ruhani ta eta teh nu kamari caritakeun. Nah cak Allah wazkuru nikmatallah. Eling anjeun ka nikmat Allah. Eling ka nikmat Allah. Eling kanu mere nikmat yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Keun nikmat nuletik di dieu ditafsiran ku Imam Jalalain adalah bil Islam. Nikmat nu panggede-gedena adalah nikmat Islam. Emang nikmatna gede jasa iman Islam? Beuneu teu gede kumaha atuh. Lantaran nu nganterkeun urang ka surga Allah adalah Islam. Anu kuarina lamun teu iman teu Islam teh urang kajenting ku kumaha teu bisa ka surga. Harta anu sakitu lobana, jabatan anu sakitu disandang luar biasana. Kedudukan jeung kemewahan anu pohara urang teu iman teu Islam moal bisa nganterkeun urang ka surga leutik jasa taman iman. Tapi ketika urang iman ka Gusti Allah, turut ka Gusti Allah, maaf, Masya Allah, iman Islam urang bisa nganterkeun urang ka surga Allah. Lain leutik-leutik nikmat. Nu mantap miftahul jannah la ilaha illallah. Tai urang kabeh geus boga kuncina atuh tinggal paeh doang. Trek asup asal bener bae ngetrekeunana. Aduh baru dikotrek-kotrek teu daek. Cak malaikat kula teh teu daek nyaho cenah ieu. Gecekeun dikencengkeun ge teu daek muka cenah ieu lawang sorga. Coba atuh deuleu cak malaikat barang di deuleu eueuh tua. Cek malaikat deui mah salatan ngan iman doang. Atuh mal bisa muka ieu mah. Aju bisa muka aku mah cokot ge di neraka jahanam aya. Je pada gitu amat. Kunci nama geus boga miftahul jannah la ilaha illallah. Tak ieu iman jeung Islam bisa nganterkeun urang ka surga. Nikmat anu hakiki lain leutik-leutik nikmat. Nu matak wazkuru nikmatal. Ingat maneh kana nikmat Allah nu poan gede-gedena Islam. Lain leutik-leutik nikmat. Ieu urang kuarieu geus alhamdulillah geuna. Alhamdulillah na geus sese nyaritakeun syukuran ka Gusti Allah lantaran urang mah hirup di lingkungan indung bapa urang jeung daerah urang anu memang geus diciptakeun iman ka Gusti Allah, Islam ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu pernah ngarasakeun kesulitan. Gede. Neuleuh bapa urang sok salat, neuleuh emak urang sok salat. Neuleuh kiai urang di lembur urang sok salat ke masjid. Neuleuh ustad urang sok salat. Neuleuh tetangga urang sok salat. Neuleuh indung salat. Neuleuh tetangga salat. Neuleuh kiai salat. Neuleuh ustad salat. Sanajan nyanana teu salat neuleuh doa. Tapi kan imannya nana. Aing neuleuh bae. Tapi ai iman mah iman ngan neuleuh doang. Sakitu geus alhamdulillahirabbil alamin. Wayah buludan dihareup, wayah subuh tinggalin. Atau emang gitu pegawainya di lembur mah. Tak eta teh nikmat boga iman, boga tapi si gade rumat. Wazkuru inget anjeun kana nikmat Allah nu panggedena yakni iman jeung Islam. Hartina inget kanu merekna dalamun lain pamere Allah moal iman urang ge ka Allah. Mun teu dibere ku Gusti Allah da moal Islam. Buktina nu boga baby band, nu boga pabrik,
nu boga hotel, nu boga jabatan di luhur, geuning ai ku Allah teu dibere iman mah kafir bae, nu jadi Kristen, nu jadi Katolik, nu jadi Konghucu naudzubillah min zalik. Urang masa kieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Tah eta syukuran lain semet sakitu, cak Allah inget kana nikmat aing nu gede ieu ni Islam, inget ka aing nu merena, inget ka aing tuturkeun parentah aing, jauhan larangan aing. Geus teu kudu ngomong-ngomong alhamdulillah, sama formalitas doang. Asal urang ka masjid berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang munggah haji berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang keur ngaji kuari berarti keur inget kana nikmat Allah. Asal urang ngalaksanakeun parentah, ngajauhan larangan, eta berarti keur merealisasikan inget urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuru ni'matallah وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا areling maraneh kabeh misaqahu kana janji Allah tegas nama anjeun geus jararang di ka Gusti Allah melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji setia beat. Beat pertama Aqabatil Ula tahun 11. Beat kedua Aqabatis Saniyah tahun 13. Beat terakhir adalah Baiatur Ridwan Hudaybiyah. Lamun urang geus ka Mekah kuari diajak ka Hudaybiyah. Nganaon kuari mah. Aya ge masjid caiang hese jasa. Bina-bina teh urang Arab. Tapi urang nyaho ieu Hudaybiyah teh. Didinya teh aya beat setia waktu hari teh umat-umat muslimin beat ka Kangjeng Nabi sami'na wa ata'na abdi nuru abdi nguping ka ucapan Gusti harita ngajak ka Gusti Allah harita ngajak ka Rasulullah ajakanna supaya iman jeung Islam sami'na kami ngadenge wa ata'na kami nurut kabeh ge ieu sahabat harita beat ka Kangjeng Nabi. Beat sumpah setia bakal siap asup Islam, asup iman jeung Islam. Setelah iman jeung Islam siap ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, sumpah demi Allah siap kami sami'na wa ata'na. Sumpah pertama Aqabatil Ula, sumpah kedua Aqabatis Saniyah tahun 13. Sumpah katilu Baiatur Ridwan. Nah ieu geus ngomong tateh kami sami'na wa ata'na. Kami iman, kami Islam, ngadenge jeung bakal ngalaksanakeun. Eta teh sumpah melalui Kanjeng Rasul, padahal mah eta teh sumpah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mane inget kana sumpah di hareupeun Kanjeng Rasulullah, sami'na wa ata'na. Sumpah tentang iman jeung Islam. Tinggal setelah maneh inget karena sumpah eta berarti inget kana nyieun sumpah Gusti Allah. Anak itu laksanakeun perintah Allah, jauhan larangan Allah. Ti harita terus ka dieu urang ge ilu ka bawa sumpah. Urang ge sarua bae. Anu diwakili ku para sahabat harita sami'na wa ata'na. Urang ge sarua bae ya setelah iman teh kuari seakan-akan urang teh ka Gusti Allah sami'na wa ata'na. Abdi nguping Gusti informasi instruksi. Abdi bakal nurut kana sakabeh informasi jeung instruksi Gusti. Nu wajib ku abdi bade dilaksanakeun nu sunah kitu keneh mun abdi aya kakuatan. Anu dilarang ku Gusti bakal dijauhan ku abdi. Ta eta ge sami bae baheula para sahabat anu langsung sami'na wa ata'na kuari urang ge ilu sami'na wa ata'na. Teu kudu beat-beat langsung sasalaman jeung guru teu kudu. Teu kudu anu sok aya di Cirebon mah kudu beat sagala rupa, aya di Jawa Tengah kudu beat sagala rupa. Teu kudu main beat-beatan kuari mah. Cara di zaman Golkar di beat. Awasnya teu beunang kudu tanda tangan nya. Heuh geus beat, sok sumpah. Jakang jeung lagi baheula di handapeun tangkal kayu Baiatur Ridwan, kuari ge di handapeun beringin. Geus urang sumpah. Teh Kiai Golkar garoblok tah. Kan beat kos gitu, beat sumpah setia demi kemajuan bangsa, negara dan umat. Saya siap sami'na wa ata'na Golkar. Antolol eta kos gitu eta. Di zaman Soeharto aya kos kikituan segala rupa. Teu kudu
Sangkilan kuari di agama ge uluh beat-beatan nu aya beat mah aya ga di thariqah ge lamun deuk suluk. Kakarak ai kakarak tabarruk teh kudu beat-beat lantaran bisa dilaksanakeun bisa henteu tapi lamun deuk suluk kakarak beat di maha guru lantaran aya doktrin engke ieu kudu dilaksanakeun ieu ulah inget ka guru awas urang inget ka guru na guru inget ka guru na guru inget ka guru na guru na guru inget ka guru na guru na guru inget ka guru na guru na terus datang ka Sayyidina Ali inget ka Sayyidina Ali atau inget ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inget ka Kangjeng Nabi atau inget ka Gusti Allah engke nama leungit eta kos kitu mantak aya muraqabah wa bi Ahmadin wa bi Ahmada urang kuari mah muraqabah ka Kangjeng Nabi Ahmad urang kuari mah muraqabah ka Kangjeng Nabi Muhammad engke muraqabah ka Baitullah engke muraqabah ka malaikat ieu teh urang ngamuraqabahan ngingetkeun lain ka Allah tapi ingetna ka Kangjeng Nabi jadi inget ka Kangjeng Nabi be teh guru urang kalau dina tarekat bakal kitu inget ka guru guru mah mun salat sunah teh kitu guru mah mun poe Senin teh puasa guru mah hajuna ngridit itu tuh organ man muridna tah mantak menang salah jadi guru masih hade guru panutan mah dasarnya dituturkeun itu gerbong disatukan dina eta loba nu nuturkeun woi guru urang geus ngridit yo orang berjamaah ngridit tuh bantak ge lain kitu guru teh kudu hati-hati dina thariqah tapi na geus inget ka guru inget ka guru na guru inget ka guru na guru terus inget ka belah dituna ka Kangjeng Nabi di borokobahan kurang Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah sarena tara di kasur berarti aing isin amat mun sare di kasur ngaleuwihan Kangjeng Nabi tuh inget ka Kangjeng Nabi teh kos kitu lain inget ka cau Ambon air Rajaban ai muludan inget ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah mun peuting teh salat tahajudna datang ka barare ai aing ge bareuh mangalain urut salat urut main bola ibarat nama aku urang inget ka Kangjeng Nabi teh muraqabah ka Kangjeng Nabi gitu asal deuk berpuasa buka Kangjeng Nabi mah bukana dengan saukur 3 jadi ingat ka Kangjeng Nabi teh terus ka diri urang nyeresep ketika orang salat Kangjeng Nabi mah salat na khusyuk jasa atuh aing ge endek niru-niru Kangjeng Nabi Allah engke ge aya engke ge aya ku Allah tah dibere urang inget ka Kangjeng Nabi teh dibere kesidar Kangjeng Nabi dak dumadakan kos kitu mah kusuma pan teu bisa diusahakeun engke ku Gusti Allah bae dibere tak karasa ngeuneun amat ieu salat ti mana datangna eta teh geus hese jaritakeunna ti mana datangna ti mana mimitida geus ulah kukumaha asal muraqabahan bae guru urang engke ge aya geura ge urang inget ka guru urang nu ahli ibadah inget ku urang ditapakuran bari diuk bae guru urang mah zikir bae guru urang mah maca Quran bae guru urang mah ngaji bae guru urang mah lamun salat teh qobliyahna ba'diyahna inget bae ka dieu nya baheita urang ka imah guru urang nyanakeun nonton TV bae eta teh beres tak kos kitu teh beres hiji mangsa ka imah guru keur ngukuran eta bae naon kadang-kadang atan orang jadi calo beres coba lamun guruna kos kitu ditapakuran sabulan 2 bulan 3 bulan engke ge aya ner pan ieu aya hararampang kitu mana urusan Allah tah eta teh faed nu kos kitu ngaran eta ayana kos kitu teh lain di fikih ayana teh di thariqah mun thariqah mah kudu kos kitu nu mantak ku Muhammadiyah mah murtad sia ngingetkeun ka guru ulah teu meunang di Muhammadiyah mah ngan nyana teu nyahoeun carana mantak kudu diangkat jadi wali Muhammadiyah mah sakitu kituna bae tapi di ahli sunnah wal jamaah memang kos kitu praktekna teh nah ujung-ujungna ka Kangjeng Nabi langsung muraqabahan Kangjeng asal urang dak jam 1 udang Kangjeng Nabi mah wayah kieu teh langsung wudu salat manya aing umatna henteu aing inget bae ka Kangjeng Nabi mah enggak korokrak ngala wudu inget ka Kangjeng Nabi teh penting teh tahajud Allah inget ka Kangjeng Nabi ngan ari Kangjeng Nabi mah salatna angel jasa aja make Quran aing mah jakul deui akur di Kangjeng Nabi udang-udangna atuh nu akur teh jadi mah ai Kangjeng Nabi mah pan suratna teh sakahayang Kangjeng Nabi atuh ja talar Quran lagi ti Kangjeng Nabi urang urang mah geus eta bae lecek kula yang golus tuh masalah nu penting akur jeung Kangjeng Nabi hudangna tuh meme subuh Kangjeng Nabi masuk ngagoler heula atuh urang yang ngagoler ngahajur mah kateterusan ngagoler
Ai Kangjeng Nabi maca Allah marabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar ajirni minan nar ajirni minan nar. Ai urang mah lain asana pargel amat ya cangkeng. Ngadagoan imam mah ngagoler heureuh. Imam datang beres jana ngagolerkeun. Masyaallah. Tuh kitu wal guru eling ngaranjeun kabeh misaqahu kajanji Allah. Janji maneh nu pernah diucapkeun melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatna maka Gusti Allah. Janji naon? Janji setia dengan bahasa sami'na wa ata'na. Yukutum sami'na wa ata'na fi kulli ma tamuru bihi dina sakabe anu ku Gusti diparentahkeun wa tanha jeung nu ku Gusti dilarang tina berbagai pagawean nu abdi resep jeung nu abdi teresep tetep bae abdi bade nuturkeun sakumaha instruksi guru instruksi Gusti mentak moal aya wali bodoh moal aya teu kumaha ibadahna kumaha ibadahna mentak ulah ngahayalkeun jadi wali lamun jelema teu masantren ulah bae ka jeung guru teu masantren mah ulah ngahayal jadi wali lain boga anak bikang mah ngawalian mah lain wali. Lamun sebab teu nyaho ieu teh ka mana deuk kumaha ieu ibadah teh. Deuk kumaha deuk ka mana ieu teh kumaha carana pan hese aing teu mondok mah. Aing mondok mah pan lantaran per harina terus ngaji jeung guru. Unggal ngaji dibere penjelasan-penjelasan bari neuleuh praktek-praktek salatna, praktek sagala rupana. Geus salila 5 tahun, salila 10 tahun teh mun cara sauyup sainum mah jeung guru sauyup sainum. Balik jada geus teu cangcaya deui. Bisaeun ngeunaheun ibadah teh. Jeung seurikeun batur mun cara jeung seurikeun teh. Sanajan ngadekluk bae batur ge lain deui lantaran nya mah teu pernah ngadekluk bae ge henteu pernah aya doktrin ti guru kan. Mantak mun teu masantren ulah ngayalkeun jadi wali moal we. Moal cek ulah moal. Awas moal we. Sing ade. Sing ade komo eta belajar zikir di depan mau beres. Daek modar moal we. Lain lalagaan kulo mah zikir bae. Atawa teu masantren, kemudian nyana ngembangkeun zikir tek ceuli datang ka jadi wali bae. Moal. Moal hese jasa jadi wali mah hese. Lamun babari jasa jadi wali mah asalna di Cilongok ge jadi wali kabeh. Atau di Bojong ge bari nyeun home industry bari jadi wali. Sepatu dan lain sebagainya. Moal hese jadi wali mah kudu ngeuweukeun dunia di jero hate. Kudu ngeuweukeun makhluk di jero hate. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Atuh cenah kula mah lain hayang jadi wali ieu zikir lamun kos kitu masalah. Ngan sing hade beusi kasurupan zikir. Sing hade lantaran kuariba loba nu kasurupan zikir, nu mabok zikir kaditu nawawaliana. Nah, ieu nu teu beres ge lantaran guruna salah. Salah saeutik ngaguru zikir mah ti dieu heula naik ditaekeun ku guruna naik asalila nya kadeuleuna encan beres lah kumaha ditaekeun ku guruna. Lain cara surat ondang sebarkeun wiridkeun lain kos kitu ti walieun mah ke di deuleuh nya ieu datang ka mana syariatna beusi engke diangkat jadi wali ketika aya batur nanyakeun rukun wudu teu bisa mah nya wali teu nya rukun wudu. Besi aya diangkat jadi wali misalnya Allah ngangkat jadi wali can nyahoeun rukun salat muridna ke nanyakeun pabatalan salat nah ieu teu nyahoeun tak eta teh mah nya wali bodoh moal aya wali Allah bodoh bupati jadi bupati di ilmu kabupatihan ilmu negara moal aya nu bodoh nu mantap ku pinter-pinterna tuh korupsi terus bae jadi gubernur malah anu bodoh, mun bodoh atuh jana we atuh moal bisa ka dieu ka ditu, mantak palinter jasa ku pinter-pinterna ieu nagara jadi kieu aut-autan. Eta teh berkat pinter, alhamdulillahirabbil di dunia mah nya bisa gonta-ganti mobil. Di dunia mah nya bisa ka luar negeri bolak-balik. Geura paeh ngana emang kumaha kitu tanggung jawab rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Bakal ditanyakeun. Nah, ieu orang keur carita masalah nurut ka parentah Allah ngajauhan larangan. Allah janji setia teh sami'na wa ata'na abdi nguping abdi nurut eta eusina teh nurut teh hartina fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma tuhibbu wa tukrim wa mimma nuhibbu wa nukrim.
naon nu diparentahkeun ku Gusti abdi bade ngalaksanakeun, nu dilarang ku Gusti deuk resep bade dijauhan ku abdi. Etalah sami'na wa ata'na. Wattaqullah sing sarieun maraneh kabeh ka Gusti Allah. Dina janji-janji ka Gusti Allah nu geus dijelaskeun di payuneun Rasulullah dengan bahasa sami'na wa ata'na. Kade ulah dibubar janji Allah teh lantaran innallaha alimum bizatis sudur. Sanyana Allah maha uninga kana eusi nu aya di jero hate. Cacak-cacak jero hate kanyahoan ku Gusti Allah atuh pabigoiri maola nyahona Allah kasalian jero hate mah leuwih utama. Artina anu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah boro-boro nanaon jero hate urang ge kanyahoan bae ku Gusti Allah. Urang kuari diuk di dieu hate urang keur ngadengekeun ngaji Allah nyahoeun Allah ngupingkeun. Urang kuari teh geus deuleuan jembe lantaran di SMS ku kaboga urang di pengkolat nyahoeun Allah mah. Urang boga janji mantes ngaji deuk kondangan Allah mah nyahoeun jasa. Aya jelema datangna ka dieu teh deuk nuturkeun nasihat kiai cek kiai nu bagus cokot nu jore mah atuh tinggalkeun datang ka dieu mawa sendal jepit balik mawa sendal kulit nyahoeun Allah mah tah jero hate urang nyahoeun mantak urang main-main jeung Gusti Allah lantaran Allah mah innallaha alimun biwatus sanyana Allah maha uninga ka jero hate urang. Matak openan jero hati urang, openan ieu teh. Lamun urang nyeri mata, gegeraan ka dokter, urang nyeri ceuli, gegeraan ka dokter ka THT. Urang nyeri lambung, gegeraan ka dokter dalem, kemudian dan lain sebagainya nyeri teh ka dokter. Teu kunaon atuh aya jero hate urang hasud bae teu pernah datang ka kiai. Ieu hate hasud bae heran aing mah ieu. Si kiai eta budak-budak kok eta jadi loba nu ngajina aing kolot-kolot nu ngaji sial meureunana diteluh ku aing panyakit eta nu kos kitu tah ieu kudu kumaha ieu hate ieu ketika urang ngaji ketika urang naon aya hayang ka alemna kok lain ku nu nyieunna endahan hayang ka alam ku makhlukna panyakit teh ria ngaranna. Ketika orang asa aing, kagak aya di aing, ilmu aya di aing, segala aya di aing. Penyakit hati ujub teh ngaranna. Dah, ku aing dibeli jeung hulu sia, takabur teh ngaranna. Teh penyakit-penyakit hati. Masya Allah, ese luar biasa. Ngaleungitkeun anak. Babarian kena luka, bawa ke dokter panasilinan. Langsung cageut. Tapi ieu penyakit hate mah baduh, riah hete jasa. Kemudian ujub, takabur, komo tama cinta dunia. Sedangkan penyakit pang gede-gedena adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kangjeng Nabi teh apaan bade ka masjid, Kangjeng Nabi bade ka masjid, aya prak di hareupeun masjid aya aki-aki make tungked kieu berudin luar biasa bukna panjang matana moncorong. Teh Kangjeng Nabi sanjeu kula iblis. Iblis teh ka mana iblis? Asup ka masjid tadi nama cukup terjadi ya itu tuh nuker sare bae lamun kula asup besi udang emang kunaon mun nyana udang besi ngana sehatan sakena nama asal udang bae teu eureun-eureun ngaji bae nyana mah mantek nyana hees lah kajen kula mah moal asup ka masjid besi ka udang ke itu loba nu sejen mah bodoh tama salatna ge teu bener ieu ja pinter ja iblis Kangjeng Nabi bawa tu kula teh profesional. Kangjeng Nabi kapanggih jeung iblis ngobrol. Mantak besi isukan urang kapanggih jeung aki-aki sing ade. Buah iblis dagang. Masyaallah. Kangjeng Nabi iblis. Aya sabaraha rupa nu dipake ka resep ku maneh ti makhluk Gusti jeung nu dipake ka bendu.
anu dipake ka resep kukula 15, anu dipake ka benduga 15. Loba amat dibejakeun hiji-hijina. Ieu mah simpulna bae, simpulna bae mah kula mah nu dipake ka resep kukula makhluk teh hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia bung pae eta ta modal kula mah. Modal kula mah jang ngagoda manusia teh sakitu bae, hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia jeung embung pae eta bae modal kula mah. Taku Kangjeng Nabi dibejakeun ieu lah panyakit tupang berat-beratna hubud dunya wa karahiyatul maut. Numantak hubud dunya, cinta dunia, ieu adalah ra'su kulli khati'atin. Modal seluruh kejahatan cinta dunia. Cinta dunia teh modal seluruh kejahatan-kejahatan. Lantaran cinta dunia jahat mulai. Urang dek naiklah jadi bupati mulai kejahatan disebar. Karena cinta dunia tah. Kedudukan dunia, kemewahan dunia, apapun yang terjadi lantaran cinta dunia, sebar. Lantaran urang cinta dunia, urang jadi pemborong. Batur geus menang de order, deketan ku urang bupati sogok bolna. Isa cinta dunia teh kos kitu babagi geus, babagi. Eta teh rasukul khati'atin. Cinta dunia lantaran resep jasa ka awewe itu. Sanajan geus boga salaki, kumaha bacaran bodoh salakina. Cinta dunia rasukul khati'atin. Pokoknya beres ya ku cinta dunia mah. Ngawarung leletikan lantaran resep jasa kana dunia. Kurangan timbanganana. Sapoe ngurangan timbangan 1 kilo atau setengah kilo. Mun 10 tahun mejeugna jang ka neraka mah sakitu. Cinta dunia mah geus acak-acakan. Lantaran urang cinta jasa kana dunia ya cinta jasa kana dunia. Urang keur di pabrik, urang keur di kantor, urang keur di ladang, urang keur produksi sorangan. Berwira swasta, urang ke di warung, dar bae aya Adam, lantaran cinta dunia kagok urang. Ojol, salat anu bakal mau urang ka sorga jeung dunia nu hina. Cinta dunia mah bahaya jasa. Nomor kedua karahiyatul maut embung pae. Asa cinta dunia bage embung pae. Asa cinta dunia embung pae. Jelema teh anu mata hayang pae teh geus beak derat. Kadak hayang pae. Beak berat ya, sawah geus dijual kabeh pake modal, ngejejes bae. Hutang sabelit hulu, imah geus disegel. Pamajikan jeung anak balik ka bapana. Babaturan, nu datang kabeh. Dek dahar, beas. Dek nanti mana baygonnya? Mulai baygon main geus. Mending bunuh diri bae. Eta lantaran geus jak derat kakarak hayang pae ge eta kos kitu tanyana mah duniana geus eueuh. Dek kawin dibawa bebenena ku batur ka Lampung. Tinggalnya bae hak bae. Oh, diteangan ka dieu teu eueuh. Mulai kuari di imah ngalamun bae frustasi. Di babaturanana geus nganasehatan heuy dunia tas daun kelor atuh awe kos kitu ieu neangan ben deui aing ngan hiji-hijina sa dunia panggelisna. Sri Kandi teh eta doang hiji. Heuy, eta sia batas sia beuntakeun tuh deuleu tuh urang Brebes. Hideung jak gadang. Dibere urang mamana ge embung bae. Eta teh cinta jasa ka ditu ketika leupas tu itu dah frustasi kakarak hayang pae. Jadi urusan dunia mah kok gitu salagi ku Allah dikocorkeun embung pae. Embung pae ta ieulah panyakit tupang gede-gedena hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia embung pae. Nu mantak urang kuari belajar ngajauhan dunia leletikan saeutik. Atawa dunia nu aya japa mare Allah ulah pati diresepan teuing ku urang teh ulah pati diresepan dicuekeun deketkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga urang teh kieu mun takisa Gusti mun teh mah abdi malam ieu sare haju maot hampura Gusti eta cinta abdi ka dunia, cinta abdi ka macem-macem, embung paeh teh ada embung paeh mah tapi abdi hampura Gusti bae. Jai sare teh kembang maot, loba jasa tetangga abdi, dulur abdi,
keluarga jeung sajabana nu sare teh haji teu hudang deui bisi aya di abdi hampura deres takos kitu deres ulah asa aing bae ayo pokona mah aing usaha aya di aing duit aya di aing segala rupa aya di aing asa moal paeh bae tah eta nu kos kitu sakaju setruk bae tah sing hade karohiatul maut nu mantak kita pakur urang teh kana kitu urusan akhirat mimiti di cabut nyawa datang ke jero kubur datang ke gedi udang genti kubur engke digiring ka ngasar inget-inget tak kos engke ditimbang amal jembatan Siratal Mustaqim supaya ngerenyet urang teh lamun camat inget kadinya moal korupsi bupati inget kadinya gubernur inget kadinya menteri inget kadinya presiden inget kadinya ketua-ketua partai inget kadinya moal kudu korupsi ieu mah dedengean teh pohara jasa di sudut itu sakitu miliar sakitu triliun di sudut itu sektor anu sakitu triliun sakitu miliar masyaallah eta duit urang geus teu kudu dicaritakeun lah ja ieu keur harariwangeun asana Indonesia teh beak dicaraplokan ku nyala bae ieu korupsi itu korupsi ieu korupsi can aberes ieu korupsi deui ieu kuari ge ieu geus aya diteliti deui bae menurut penelitian aya 3 kasus anu buat jasa ngaleuwihan ti kasus anu kuari keur terjadi aya 3 kasus ngan anu non kitu ngaranna anu neliti kasus eta kuari geus dibunuh mata lulumpatan ka kiai mung bae sakjana ieu datang ke kula peneliti di bidang anu geus aya kasusna 3 leuwih tibatan etangan kula kuari keur deuk dibunuh bae mantak lulumpatan bae geus dijadikeun pingpong ti kantor ieu ka kantor ieu ti dieu ka dieu jadi kula mah kuari minta salamet bae ka eta teh kos kitu di Indonesia mah moal anggeus kajen kumaha ge ka eta teh luar biasa ku sabab naon teu inget ka jembatan Siratal Mustaqim lamun inget ka jembatan Siratal Mustaqim cara urang kabehan rep ngaji di dieu lain inget-inget teh emang urang ge udah hutang ieu sebenarnya mah nyili bae ka dia besi aya di ditu tapi nu jelas lain justru urang teh keur menikmati ruhani urang iman coba urayan Al-Qur'an kumaha balik teh akan merenung oh horenganan kos kitu disederhanakeun cinta kana dunia teh tah ai modal mah digedean ngan disederhanakeun cinta kana dunia eta geus lumayan inget geus kabelah dituna karunya ka karyawan kabelah dituna teu pati korupsi teh eta teh geus rada deureus mun teh mah nyana jadi pemerintah nu jujur atau setengah jujur atulah jujur jasa mah jamal aya hese jasa kamari aya tah ti Lampung deui datang ti Lampung nyana ge sarua deui deuk dikajaksaankeun lantaran ngabongkar kasus korupsi cek nyana teh deuk kumaha atuh ieu lantaran ieu teh dibongkar teh maksudnya supaya jujur ternyata nyana sorangan nu ngomong ternyata sulit jasa yang nembongkeun kejujuran jeung keadilan di Indonesia. Jadi lain hiji lain dua berarti teu jalalujur kabeh. Teu jalalujur kabeh ieu teh tah deuk datang ka iraha tuh hirup jamal kebal di dunia mah. Huang heong naik mobil itu paeh. Nah ieu jembatan Siratal Mustaqim geus kadeuleu bae. Matak lamun sok ngaji mah sieun bae sieun. Sieun deuk nimbang gula mah timbang gede dikurangan. Siratal Mustaqim masalah. Siratal Mustaqim dilempengkeun deui, lempeng kurangan deui, lempengkeun deui. Asa aya bae nu ngabisikan aya ngaji mah kitu tah. Aya ngaji mah asa aya bae di jero hate bisikan-bisikan teh dikurangan. Ye, naraka eta. Aduh, lempengkeun deui. Tungtungna mah angel kasuguh. 10 tahun aing dagang kieu-kieu bae gara-gara ngaji ye sebenarnya. Nah, kadeleuna mah di dunia mah bangun sederhana bae horenganan keur perang jeung nafsu. Maot bae ditimbang. Becak malaikat sia teh lain teu bisa ieu teh ngurangan timbangan. Tapi sia teh pan sieun akibat ngaji bisikan di jero hate teh sia perang. Tah ku perang eta lah ieu timbangan teh jadi ngalobaan ka bagus. Salat teh teu pati bagus tapi perang dina timbangan tanya hojasa. Mantak cek Kangjeng Nabi lamun nyaho per harina ieu urang teh setiap urang ngalaksanakeun kahadean perang jeung nafsu eta teh nambahan timbangan bagus. Setiap urang per hari ngalaksanakeun maksiat eta teh nambahan timbangan goreng. Mun urang inget kadinya bae teh cek Kangjeng Nabi asana manusia bener kabeh. Nah iyalah urang teh ku sebab poho. Mantak si hade hate urang dideleukeun ku Gusti Allah ketika nimbang Allah neleukeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urang dideleu bisa jasa urang-urangan timbangan
Bisa jasa orang teh korupsi timbangan. Itu kene waktu, itu kene di pemerintahan. Ieu teh hak batur sebenarnya mah bisa jasa ku aing. Da aing mah kepala pimprona dan lain sebagainya. Tah eta teh bisa, tapi Allah neulekeun tah berjuang urang ku sebab teu korupsi eta nu bakal nambahan timbangan kabagusan. Nu mantap lamun urang cicing di pemerintahan aja urang jujur, sorgana ka teu lapan, teu heula ka sorgana. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan di akhirat. Saat payung naon? Payung aras. Saha di antarana? Al-imamul adil. Tanggeulana ka sorga bari dipayungan ku aras Allah lurah nu jujur. RT nu jujur. Camat nu jujur. Atuh eta lurah teh gadadahan rakyatna. Hoi, Pak Haji. Ayo ka sorga. Rah, kok bisa tiheula aing mah kan jujur jadi lurahna. Beres aing mah, matak deus aing mah diintegrasina ieu ku malaikat aing mah beres. Eta pan eta aya ieu amat, yeuh aras nyuhan aing. Jadi lurah tiheula ninggalkeun kiai jeung ustad, kayak podol sero moal sana. Cerita Al-Imamul Adil, camat ninggalkeun rakyatna, bupati ngadadahan rakyatna, kok mau presiden mah diiring ku malaikat. Sabatun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan ku aras Allah. Di satu payung lantaran produksi payung, boro-boro produksi payung egal ge eueuh. Sepotek eueuh payung eueuh, sanu nyeun pabrik Korea lagi baralik ala lajur. Tah ieu tapi aya payung Allah. Tengetkeun ieu sab'atun yuzilluhumullah bakal dipayungan ku payung aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh, di poean nu boga payung kecuali Allah. Saha nu nomor kahiji al-imamul adil. Pait adil teh. Jadi pemimpin adil teh pait. Boro-boro di kelurahan, boro-boro di kecamatan, boro-boro di kabupaten. Jadi ustad ge, jadi ustad. Nyana kita ngabagikeun sholawat anu Pak, dikorupsi ku ustad. Di Cikupa mah dikorupsi, kita dibagi ke dia ka ditu, dicekal ku nyana, diasukeun ka dieu. Aju ngarembet ka Cilongo kuari, aya di Cilongo ge hiji. Tapi Cilongo gandul lain di dieu. Eta korupsi mah jalan bae di mana ge. Ngabagikeun berkat gitu kayak biasa, nu ieu ka ditu, nu ieu ka dieu, kenca mah ka dieu. Kitu tah eta teh karana korupsi hese jasa yang jujur jeung adil teh. Nu mantat cirina jelema jujur jeung adil cak Kangjeng Nabi hiji bae. Naon? Dituturkeun ku umat eta jelema jujur. Lamun teu dituturkeun ku umat eta jelema teu jujur kajen ku umat. Kajen zahirna hebat, batinna teu jujur. Asal teu dituturkeun ku umat, mun kiai teu jujur, mun teu dituturkeun ku umatna. Lamun pemerintah teu jujur, cirina pas kitu bae. Nu mantak pang gede-gedena dosa imam anu teu dipake karesep ku makmum. Lamun aya hiji imam makmum teresepeun eta teh jujur jero hatena mending ulah jadi imam. Haram jadi imamna ceuk ahli tasawuf. Sanajan babacaanna bagus, makmum armungeun di imaman ku eta mending ulah jadi imam. Eta teh kos kitu teh nandakeun batinna teh teu bagus, urang teu bisa nyeuleukana batinna da lain wali. Tapi aya cirina teh Kangjeng Nabi asal imam dipake karesep ku makmum eta jujur. Asal imam teh dipake karesep ku makmum eta adalah teu jujur. Ta ieu teh imamul adil, ieu yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. Dan mentek ge sing hade wattaqullah kudu sieun maraneh kabeh ka Allah lantaran Allah mah innallaha alimum bizatis sudur. Allah nyahueun ka jero hate urang. Cacakan ka jero hate nyaho atuh komo di luarin hate mah mata urang neuleuh awewe atuh urang ge nyaho atuh komo Allah. Babaturan urang ge nyahoeun babaturan mata sia tolol. Ulah ku Allah ku babaturan bae dideuleukeun. Sia dilalatan mata-mata. Itu berarti sih lain gitu ya asana beda jeung nu di imah. Eta bata bae ge mata. Ieu naon karang-karangna tual toel curug urang. Tual toel. Justru ada unu nyahoeun gitu. Allah nyahoeun. Boro-boro Allah babaturan ge nyahoeun. Tapi hate bapan babaturan mah teu nyahoeun. Malaikat gitu nyahoeun ka jero hate malaikat. Malaikat teu nyahoeun ka jero hate iwal hiji. Allah Subhanahu wa ta'ala mantak engke di akhirat aya nu ditimbang amal kagetkeun jasa malaikat. Bagus jasa. Datang ka ieu kabagusan eta teh mentong. Kontreng. Malaikat itu haramat bagus.
Bareng di deuleu salatna jangan zuhur doang, palingnya make sunah ge biasa-biasa bae. Penting tahajud jangan 2 rakaat. Suratna mah kos gitu, sedekahna jangan saeutik jasa. Hajina gitu kene. Ya ieu mah saeutik ieu tulisanna tapi barang ditimbang kontreng. Beak kabeh adak tadi mun aya kene mah ka dieu tah. Ih hebat amat ieu. Amal naon ieu usul ka Gusti Allah Gusti. Ja'ai dina buku nama malaikat hafazoh ya kencakatuhu raqib jeung atid eta teh aya ngan sakitu kitu jangan sakieu ieu amal nu mau bagus cak Allah sia mah teu nyaho malaikat nyana pernapasna selalu zikir ka aing sia teu nyaho hu Allah lempangna Allah diukna Allah inget ka aing selalu sia nu nyaho mantak geus mah sorgakeun. Malaikat ge kageteun teu jauh lantaran malaikat mah ngan seukur nulisan ge aing ngaji tulisan. Mata deuleu awe tulis. Eta we kos kitu tah. Balik ngaji nyana teu boncengan aya rangdang ora dibonceng. Tadi tulis aku malaikat aya tah. Aya ke janjian eta minggu hareup janjian atuh. Teh biasa teh aki-aki ongkoh kitu ongkoh ditolol tah aki-aki. Kok cenah kieu nyahoan bae aing nyaho deui jabikangna bebeja ka aing. Balik ngaji di Bonteng cenah ku Ki Haji. Ki Haji ada orang mana? Eta dirahasiakeun. Aduh, Masya Allah. Tah, ieu siga deh Allah mah nyahoeun jasa ka jero hate urang. Nu matak pabisa-bisa geura ngulinkeun hate mah urang pabisa-bisa. Abeh begitu ditimbang tak urang teh bagus. Hasud teh hasud urusan hate. Salat mah bagus, zakat mah bagus, tapi orang boga hasud tep jadi jore jasa. Rugi jasa mana tertabat Quran mah sababaraha kali tapi hasud. Ngarusak kana segala rupa. Lantaran ria tuh ditul amal. Hasud tuh ditul amal. Ngalebur kana amal. Urang boga ria, amal hancur. Urang boga hasud, amal hancur. Maca Quran tinggal maca Quran dikiaikeun tinggal dikiaikeun tapi di jero hate urang aya hasud jeung aya riaan tah eta nu bakal ngarusak mah cak malaikat sakieu bagusna ieu amal zahirna mah syariatna bapan ieu jore Gusti aya naonan ieu hatena hasud nyana teu rapih jeung kiai deui nyana mun aya kiai anu embung nyana mah di riungan teh hayang aing mah kabangi jeung kiai eta mah geus embung mah aing apa kana mah datang ka pae tah eta teh naon teh hikdu tah penyakit eta tah panyakit eta nu teu leungit datang ka bawah pae nu mantak ge maningan ngadoa ka Gusti abdi mah maot teh hayang ulah aya ria Gusti cabut ieu ria Gusti paeh mah abdi hayang ulah aya hasud atuh menta ka Gusti Allah ieu aya naon jero hate hasud bae ieu aya naon ujub bae ieu aya naonan jero hate Gusti menta ka Gusti atuh sebab jelema hasud mah beda kadeleuna hasem mun kapanggih teh alabatan tai ucing hasem hasud hasud eta. Ih, sanajan udang-udangna gede, sanajan nyana teh hebat jasa amalna, jelema hasud mah katara bae. Katara lantaran aya korena, tak eta ditimbang amal, sakitu hebatna nyana. Jadi kiai mun kiai teh mah, jadi pamimpin mun pamimpin teh mah, jadi kokolot mun kokolot teh mah, aya bae hasud, timbang. Eta amalna lebur kabeh neraka. Nauzubillah min dari hate kan mantak aya we metodena cara ngabersihan hate urusan ruhani ieulah ahli batin disebut ahli tasawuf nu norekat tasawuf doang teu norekat paring bisa ngaharamkeun sapeker jelema tasawuf doang teu norekat haram teu sapeker haram sapalaman jeung nu make sapeker haram mun aya masjid aya sapekeran ulah salat di dinya kitab mana nu nitah kos kitu tolol kaita ngaranna tasawuf eje nu kos kitu. Teu boga guru teh tasawuf kos kitu mah teu boga guru nu ngaharam-haramkeun sapeker eueuh ti ditu da sama sekali. Urusan tasawuf urusan masing-masing. Lamun dek make syariat atuh meureunnanan kudu make dalil-dalil syar'i. Sedangkan dalil syar'i mah sapira alat mah kumaha malutna. Lamun dibawa ka ilmu tasawuf urusanna masing-masing pribadi. Jadi jalan atuh kos kitu mah. Jang diharamkeun eueuh jalan. Naon bedana sapeker mah jeung kacamata, naon bedana jeung mobil, naon bedana jeung bakiak, naon bedana jeung golok, kitu bae tah mah. Geus lamun teh mah jelema tasawuf teu norekat bakal ngaharamkeun sapeker. Haram cak nyana teh. Atuh eta di Mekah make sapeker. Hese teh kos kitu, ngantek membus. Eta paling kos kitu. Asal aya masih ada sapekeran, haram budak kadinya kecuali ngiuhan pakai hees naon teh.
Pantolol eta kos gitu. Jadi keluar tina aturanana tah lamun nasawuf bari torek sebab tasawuf mah baju. Torek katruhna kakarak didinya bakal utar atur ngatur make latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhbar, latifatul nafas, latifatul qalb. Tina latifatul qalbi teh di dieu teh aya panyakit di dieu teh tah. Tina latifatul ruh sarua bae. Tina latifatul sir sarua bae, latifatul akhbar, khofi dan lain sebagainya. Lamun teh anda pun bujal kaluhur ka dieu karena latifatun nafsi. Eta teh latifatun nafsi teh nafsul ammaratu bisu. Panyakitna teh eta aya sabaraha? Hiji bukhlu, dua hasud, tilu ria, opat ujub. Eta teh tadi dieu kaluhur ka dieu. Al bukhlu al hirsu wal hasud wal jahlu wal kibru terus wal godob teh dia. Eta ngarahan eta bae ge terus ku urang di zikiran teh kebal plas bae urang ngeunaheun masyaallah nikmat plong bae neuleuh jelema teh damai bae urusan pagaweannyana damai bae kecuali keur nganasehatan kapanggih jeung jawara sasalaman beuh hangat jeung jawara kapanggih jeung pamarentah nu kosop korusi pelukan sarua jeung pamalingan ge pelukan urusan maling urusan nyana urusan kemanusiaan mah nyana jelema urang jelema nyana diciptakeun ku Allah urang diciptakeun ku Allah iya tuh biasa bae ulah kieu kapanggih jeung jawara tata tasawufan tah nu kitu teh tata tasawufan teu bisaeun tah ngulinkeun batinna teu bisaeun kapanggih jeung camat haram aing mah kudu kasalaman jeung camat mah enet sia camat ka ditu teu beres sia mah eta can bisaeun ngajina kos kitu mah kuduna kumaha camat sia dia salaman alhamdulillah kumaha kaayaan deui camat alhamdulillah kumaha ieu kauntungan aya rada korupsi kiai alhamdulillah teruskeun mat urusan sia tah masaran sia mun aya leuwihna bakal dieu we mat cing oke Golkar kos kitu mah jadi biasa bae urusan kemanusiaan biasa gerage Kangjeng Nabi jeung kafir kitu Kangjeng Nabi jeung musyrikin kitu Kangjeng Nabi jeung ahli-ahli na kitu jeung sajaban biasa bae ta eta teh naon bersih batinna lantaran urusan balik urusan nyana masing-masing nu penting urang bage nu matak selalu hangat bae jeung sasaha ge lamun jelema nasawuf teu norekat kakarak api lain bae kakarak aya nu make samping ke handap teuing bae. Guys. Samping handap teuing tah. Haram sia. Mau dipari mah sia ku bumi. Cara aing ye, tah dibitis PKS ye. Tah, eta tasawuf kos kitu teh teu ngaji nu kos kitu. Janggot. Sunah Nabi ulah sok ajadikeun NU teh bleon tah NU teh make janggot tah. PKS deui bae pan eta. Tata cagekan lain kitu lamun lain keur ngaji mah biasa bae sih ke mun keur ngaji bejakeun fadilah-fadilahna saat mana urang ngabejakeun kitu mah keur amprok nah ye contohan ye ku aing ye tuh calana aing mah kadeuleu jadi samping ka luhur calana ka handap kadeuleu ieu disebutna cala patul muin ye kos ye si hayang nyaho mah tah ieu teh urusan Kangjeng Nabi jawab ku urang lantaran calanana ku ari dipake ku si Mbak aing beusi akur jatuh teh celana santri kuari mah dipake ku si Mbak. Setengah tuur teh. Da eta teh tak urang teh teu meunang cegekan kitu lalauna. Saat mana urang teh mun keur ngaji sadaek mah. Keur ngaji mah bejakeun. Kitu mah keur muasarah biasa-biasa bae. Urang sasalaman ditarik. Urang emang sok maca perkara haram. Bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Cabok-cabok kieu kos kitu ieu. Bisaeun tah mah kieu kos kitu mah. Geus ulah dionang ariung kieu kos kitu mah ulah dionang ariung. Jeung teh hayang ieu. Sakalian teh hayang dionang habak. Eta teh dionang-onang mentanyana. Ieu. Ini hade wattaqullah ngan urusan batin mah kudu di tempat-tempat tertentu, kudu saat-saat tertentu. Ngan ieu mah ngabejakeun doang innallaha alimum bizatis lalaunan urang kuari bae. Jadi henteu kitu make secara praktis, secara umum bae urang babarengan. Lamun secara praktis berarti urang kudu siap segala rupana. Artinya siap ninggalkeun dunia lalaunan menuju kejernihan batin. Tuh, mulai kurang diopenan.
terus diuk lain sadiuk-diukna, lempang lain salempang-lempangna. Hudang ti peuting tapakur lain satapakur-tapakurna. Ngan jeung Allah bae ngobrol teh ngulinkeun batin. Engke dibere ku Gusti Allah faed. Kabelah dituna aya terasa lain deui kok aya ngeunaheun. Eta urusan Allah. Kabelah dituna ngeunaheun jasa ngeunaheun geus caritakeun nikmatna batin teh iwal ti ahli batin. Nyaritakeun ngeunahna salat iwal ti ahli Allah anu geus bersih batinna. Kitulah ialah innallaha alimum bizatus sudur ku ayana Allah uningaeun kana jero hate urang maka yu urang babarengan urang pada ngabersihan hate di mana bae posisi urang boh jadi santri boh jadi ustad boh jadi kiai atawa urang teh jadi pemerintah atau jadi petani atau jadi pedagang kumna bae urang babarengan bersihan hate lantaran anu bisa nyalametkeun urang asup ka sorga mah adalah bersih hate. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala kali-kali ngucap ya kangjeng Nabi kaifa anta ya Bazar. Kubawa tawi sirah ya Bazar. Waqatin yusubun lasalan pembunuhan kangenani yaqatin ing manusia hata. Uroko malah dan karam hijaratul zaid apa kampung hijaratul zaid bedami kalawan getih. Tadzakara maka nutur kangjeng Nabi al hadis saing hadis ilahan qala tukang maring yen tang ucap kangjeng Nabi fa'al kitarfa ridaika. Maka nibatkan sirah Bazar ingkung salanang sirah ala wajika ing atas wajah sirah Bazar. Maka bakal hadis ni kalawan dosanya hadis ni kalawan dosa sirata gunung min asabun nar maka anak ya ahad itu tetap saking kerangkangan dia neraka wa hijaratul zaid nawmi'un bil madinati lalu tahu hijaratul zaid ku panggonan dalam Madinah taqulul malhamatu indaha yang bakal anak opo peperangan ikut tetap dalam sanding hijaratul zaid wakana salah satu ajirin begitu wakana lan tinemu apa salah satu ajarin wakanat lan ana salah satu ajarin apa telu pirang-pirang batu gitu ya bau iku neleh sapa zayatun kang bangsa tukang zaid kabe alaiha ing atase sarasa zawaya uming pirang-pirang june ya zayatun riwayat Ibnu Mas'ud lan iku ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud di hadis al-kitab ing dalam hadis kita utawi qala ucap ya Bazar bain dakhala maka lamun manjing ya ahad ala baiti ing atas umat usun faqala maka ngucap kangjeng Nabi izam baitaka eta sira ing masira wa kun misa jamalil awraqi lan ana sira iku umpamane onta kang kula wasikal pirang-pirang kang momotan atawa itu iku umpamane onta kang dawuk kang den momoti allazi la yanbaisu illa karha wa la yamshi illa karha ang oranana narima tangi ya jamal angin karhan angin den paksa wala yamshi lan ora lumaku ya jamal illa karha angin den paksa nuluikeun hadis fitnah Kangjeng Nabi naros baik ka Bazar kaifa anta ya Bazar kumaha sikap anjeun wahai Bazar. Selanjutnya lamun aya pembunuhan anu geus merajalela ka manusia cirina engke bakal terjadi kakerem hiji lembur ngaranna hijaratul zaid pinuh ku getih lantaran lobana pembunuhan eta kumaha ta anjeun sikap eta. Maka kangjeng Nabi nuluikeun kana hadis terus komunikasi jeung Abuzar cek Abuzar nyangakeun Gusti anu Maha Uninga cek kangjeng Nabi kieu bae Abuzar lamun geus loba pembunuhan ti sisi tigigir ke faal kitar faridaika ala wajika geus bae kuari mamanikan maningan nutupan beungeut bae ku sorban man kajen teuing dibunuh ge lantaran mun urang ngabunuh deui atuh sarwana itu pembunuh urang pembunuh mun urang ngalawan geus eueuh hartina lantaran ngalawan ge bakal terbunuh bae
babmus acak-acakan jasa. Bakal terjadi pembunuhan anu luar biasa engke bakalna adi ngabunuh kakak, kakak ngabunuh adik. Bakalna salaki ngabunuh pamajikan, pamajikan ngabunuh salaki. Bakalna incu ngabunuh bapak kolot ngabunuh incu. Engke terus silih bunuh antara tetangga jeung tetangga. Rakyat jeung rakyat, rakyat jeung pemerintah dibunuh ku rakyat, rakyat dibunuh dicekek ku pemerintah, bakal terjadi singgulimpang kema di akhir zaman. Mantap kurang sok ngadenge kolot baheula ke di akhir bakal aya perang saudara. Asana uratna geus aya kuari bahan-bahan perang saudara teh lantaran jelema teu malah santren geus teu nyaho ka bener. Ideologina kuari urang geus ideologi barat liberal geus asup ka urang geus eleh hiji nol ku Amerika merangan Indonesia teh khususna umumna dunia perang jeung Islam berat nyana lamun make senjata lantaran muslimah taruhana nyawa paeh sorga menang berarti aing luhur al islamu ya'lu wa la yu'la hese ngelehkeun muslim. Tetapi dielehkeun ku ideologi melalui perpolitikan ala liberal, melalui perekonomian ala gitu liberal, ala gitu barat di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, diasupan ku Amerika. Teulah kuari kurang karasa. Nu kamari ieu mah anak sopan kanu jadi indung bapa kuari geus eueuh kasopanan dabongan teu di pasantren-pasantren ke. Kuari mah pamajikan teu sopan ka salaki atuh bongan aja teu ditata heula. Geus kuari tinggalin. Urang eleh ku Amerika teh ideologi menang nyana perang jeung urang teh. Urang teh kuari geus eleh lantaran kuari nyana mah pakaian bae geus menang. Anak urang make rok mini berarti nyana nu menang nu kamari nu ngaran dipangodokan eueuh nu teu make tiung digelam doyong ledug eueuh nu make teu make tiung isin mun aya nu mun teu make tiung teh isin kuari teh di akhir zaman kuari sabalikna mun make tiung isin bal kamari ieu mah keur kula leutik keneh urang ladeutik keneh awewe make rok mini teh upat-ipat isieun kuari mah lain rok mini deui geus teu make rok kuari mah tinggal apem we kadeuleu masyaallah teh si budak teu boga muruah amat make calana nu ketat teh pot bae kaos dikajerokeun aju lari pagi ka panggih jeung aki-aki cak aki-aki teh si kuntianak teh jelema nya kadeuleu apem teu boga kaizin kuari mah digenggerekeun seserian nyana seserian naik angkot aju nyanana naon kitu ngaranna make rok mini kadeuleu rada ngongkong saeutik baheula mah mun ngongkong teh izin yang kuari mah malah dibetekeun ku nyana ieu bana ieu kuari budaya teh mana budaya leungit kuari geus make samping teh kuari mah izin make kopiah teh kuari mah izin ayeuna ngaji mah nah ieu budaya teh geus menang Amerika. Nah, kuari karena Allah dieuweuhkeun karena Allah. Karena Allah teh dieuweuhkeun kuari. Masyaallah. Diliberalkeun ieu teh. Hartina diuntung rugikeun. Baheula mah sakadar sakola doang nu eueuh karena Allah. Kuari mah pondok pesantren modern eueuh karena Allah. Untung rugi. Jadi dibalik mendidik aya keuntungan. Ta eta teh henteu salah modernna mah nu salahna adalah ideologi. Budaya tah nu salah teh tah modern mah sok urang di pesantren modern bisa bahasa Inggris bisa bahasa Arab dan lain sebagainya istimewa jang negara jeung bangsa tah numpang di pendidikan ngalah untung malah kuari mah lain mendidikna ngalah untungna nu ditonjolkeun tah eta liberal teh kitu tah ieu tah nu geus beruntung teh kuari menang Amerika menang mimiti sakola geus lain mendidik kuari mah geus lain mendidik nu bisnisna nu ditonjolkeun pesantren modern bisnisna nu ditonjolkeun kuari meraba ka pesantren salap geus sarua bae nu dihitungna ge untung rugi lamun geus kadinya moal bisa berjuang kajen kumaha ge
Nu mantak ieu Indonesia merdeka gagah teh aya ikhlas lillahi ta'ala, perang tanpa hayang naon-naon. Penting mah bangsa, negara jeung agama. Kakarak teger. Kuari mah mun dibawa perang bangsa Indonesia moal bisa kajen kumaha ge. Perang mah ambalaya. Naon sebabna? Geus untung rugina. Mun aya Belanda teh mah ka dieu milu ka Belanda sana. Mun aya Amerika ngajak perang di Indonesia bakalna 50-60% milu ka Amerika. Sabab naon ngeunaheun jeung nama dunia teh. Ngeunaheun. Tak ieu eueuh ikhlas teh pas kitu tak eueuh ikhlas. Tah lamun ikhlas mah pokona aing mah memperjuangkeun agama. Bere mobil teh hayang aing mah agama. Bere imah teh hayang agama aing mah. Predikat kedokteran, doktor atau ayeuna mah sagala daerah teu hayang teu perlu aing mah. Nu penting mah agama. Terasa aing mah aya kafir di takakarak teger. Kitu mah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, demo burang ka ditu. Asup ka jero aktivisna. Teng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, aya keneh tapi suara Allahu Akbar mah. Panggil deui ka jero tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panggil deui ka dieu. Ieu bae tuh kedudukan ieu gitu. Aya ka kadua. Eta nu kabari Allahu Akbar teh kurang dituturkeun ka mana? Ngan tinggal kikieuna doang. Cabut ka dieu. Tinggal urang mah ka ditu ieu nu kikieuna ge eueuh. Kuari mah eueuh dipasarahkeun sia bae nu Allahu Akbar teh tuh. Geus aing mah geus di jero bae geus, aing main di jero sieun Allahu Akbaran horengnya nama ngipah. Ieu mana tuturkeun? Mana tuturkeun? Nu kamari abring-abringan teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta pas kitu panggil ka jero hayang naon? Hayang naon? Kedudukan, predikat. Ya, naon? Hayang nyeuleuh. Ini tokoh-tokoh Indonesia teh jeung kula sok hayang seuri. Hayang seuri. Nu mah tak seserian sorang jelema nu Allahu Akbar kos ka kitu amat sih. Tah eta kos memperjuangkeun naon eta lalagaan tah eta teh naon eueuh lillahi ta'ala asal eueuh lillahi ta'ala bae kos kitu deuh we gereja deuk dibangun goblok hancurkeun panggil ku kepala bangunanna dia cuma 10 juta menterna aing mah aya 10 juta mah 100 juta geus tanda tangan hancurkeun cak masyarakat sorana atuh kencang hancur. Cak masyarakat kok jadi lembakot gitu heran aing mah. Aya naonan sia bae teruskeun sia bae aing capek yeuh. Capek aing mah orenganan tanda tangan di dinyana dibere 3 juta doang. Budak berjuang ku 3 juta doang. I di akhirat ka neraka naudzubillah min dzalik geus kolot betaki haji goblok taki haji. Masya Allah, aya nu 10 juta, aya nu 100 juta. Ya Allah, ya Rabbi, tai perhitungkeun teh. Geus ini luka ditu kabeh tanda tangan, tinggal nu ompongna doang. Tinggal nu ompong nungkem bakal nyingkirkeun. Ge nyana kene. Ketika nu ompong teh, hancurkeun gereja. Ternyata ulah loba omong lah siang geus da asa demokrasi mah. Sekian aja tolol, sekian aja. Geus berjuang kumaha. Nah ieu lamun cinta dunia mah geus kos kitu bae eueuh ikhlas. Eueuh ikhlas eta kos kitu tah. Urang teh geus eleh eta teh ku barat teh lantaran eueuh ikhlas. Suara Islam aya di pondok pesantren, kiaina geus katipu ku dunia, geus henteu menyerukan Allahu Akbar nu jelas. Dan sapoe dong Allahu Akbar. Kadua poe Allah. Kadua Masya Allah, ini Indonesia kalau kita melempem lah, iya lah. Perang urang jeung barat nu menang akibat urangna henteu lillahi ta'ala. Engke bakal aya pembunuhan. Antaran kumaha? Ieu berjuang, ieu ngahalangan, ieu berjuang, ieu ngahalangan. Ieu kakana mah milu ka ditu, adi nama anti gelut, adi jeung kakak. Bapak nama ka ditu, anak nama ka dieu gelut, bapak jeung anak. Pamajikan mah kadukung ieu, salaki mah kadukung ieu gelut. Pemerintah mah ka ditu, rakyat mah ka dieu gelut. Iyalah terjadilah perang saudara.
Bakal terjadi memang ieu mah perang ketiga mah setelah perang dunia kedua akan terjadi perang ketiga. Wari geus mulai. Irak, dek Israel terus bae. Dek terus Afghanistan. Geus ke terus ke Iran, mantes Iran, engke ka dieu ka urang Indonesia. Serang Pandeglang, beak ka Bojong-Bojong, tinggal Pasar Kemis doang jeung Cilongok. Aman. Masya Allah. Nggak kumaha coba eta tah perang begitu. Kuari keur dioyak-oyak. Keur ieu mah menyerukanana satu suara. Kiai haram. Tete bunga bang. Surabaya, Sabang sampai Merauke satu suara. Riba haram. Sabang sampai Merauke. Mulai aya kiai-kiai moderat. Bijilan di Mesir, disok amis jero. Komo bijilan di jil, jaringan Islam liberal. Sok ke Indonesia. Ngomong Nurholis Majid, bagaimana haramnya ya? Enggak paham saya, kok bunga make diharamkan gitu. Kakak jadi Sunda gitu ya? Sebab ini kan konsep maju. Bagaimana negara bisa maju kalau itu diharamkan? Jadi cobalah pandai-pandai bangsa Indonesia itu mengkaji orangnya nama emang geus diplot ieu ku Amerika. Nyana boga anak buah 50 kiai, iyalah kiai jil teh. Kuari timbul teh anak buahna PKS, eta sih hade tah. Eta teh kos kitu tah dan lain-lain sebagainya Wahabi teh. Nah, kuari pagedrug. Kiai ngaramkeun bunga bang, kiai mah ngahalalkeun bunga bang. Aduh kekuatan dalil gelut kiai jeung kiai, mulai kiai gelut. Geus puguh politisi, geus puguh budak sakola, geus puguh pengangguran mah teu puguh diperjuangkeun punya penting gelut ya pokoknya mah. Kursi diperjuangkeun. Ya bagar gelut teh kabeh tah. Aya kiai anu teger nyekelan Al-Qur'an jeung hadis, disebutna kiai ekstrim. Ekstrim. Cilongok ulah dituturkeun ekstrim dari sakjana teh sagala haram geus bandingan urang bae leg-leg ku sia gara modar sia kiai aing mah nyekelan Al-Qur'anul Karim hayo ngadu ke di akhirat bawa ku sia Quran sia bawa Quran aing nu bener kajian kumaha ge kana raka sia kajian kumaha ge aing mah yakin ku ilmu aing mah santren cak aing ge gelutan kiai jeung kiai gelut di panggung kiai jeung kiai ceramah kiai nu ieu kiai nu ieu cak masyarakat orang nonton gelut ya. Menangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa